Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin Sabakota. Ayeuna kantun bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin Sabakota bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak tung dung tas. Para wargi sadayana, 2 poe ti harita satuntasna balik ti nagri jin Surasowan. Raden Samar teu langsung nepungan eng mita, tapi dina lalampahanana manehna ngadon turun di hiji pakampungan kumuh nu aya di sisi kota Bandung. Ngahaja turun di tempat eta teh kulantaran waktu keur di awang-awang, manehna ngadengi aya sora awewe keur ceurik meuni bangun kanyerian. Bener pisan, nalika dirina ngajeurim deui jadi saurang jajaka, didinya teu jauh di tempat nangtungna aya 2 lalaki jarangkung badag keur tulak cangkeng bari hahaok ka saurang awewe. Sedengkeun di sagigireunana eta awewe aya budak parawan kira-kira umur 20 tahunan. Eta budak parawan keur ceurik bari nyuuh kana lahunan indungna. Atuh Raden Samar gancang nyampeurkeun sabab ngarasa watir nempo eta awewe meuni nepi ka kokompodan saking kusieunna. Aya naon ieu teh Kang? Aya masalah naon? Punten lamun kuring ngaganggu Kang, tanya Raden Samar ka eta 2 urang lalaki.
Nasa silainya naon hubungan nana jeung jalma ieu make kumaha wani nanyakeun urusan nana sia. Ari hubungan kuring mah ukur sasama makhluk ciptaan Gusti pada karunya ningalina disentakan we ku akang duaan. Bisi hayangnya aing salaku tuan taneuh di wewengkon ieu deuleu ngaran aing Darjuk. Ieu jalma boga masalah ieu jalma can mayar hutang salila 3 bulan ka aing. Tah kusabab kitu anak parawana wayana we ku aing rek dipenta pikeun gantina, tapi hanjakal indungna wangkelang demikeun anakna keukeuh teu dibikeun-bikeun ka dawe gitu. Tak masalahna masih jurig. Nah meni kawas siluman atuh Kang, meni minta ganti segala rupa da moal dibikeun atuh ari nginjem duit dibayarna ku anakna mah atuh Kang. Walon Raden Samar semuseri, ulah ilu biung sia kumaha aing we da aing nu boga duit na aing anu diinjem mana sia deuleu. Cek Bos Darju meni mureleng. Sementara Raden Samar tuluy nanya ka eta awewe anu keur nangkep anakna, tilas naon kitu Bu sambetanana Bu? Oh, kapungkur teh tilas biaya berobat bapana ieu murang kali ka rumah sakit ya. Mongnya kitu bapana teh teu kapulu ngantunkeun. Janten emak teh tacan tiasa mayar. Kumargi nya oge usaha buburuh nyese ngan cekap kangge sadi dinten wungkul ja. Walon eta awe tengah tubuh nggak makan ka Raden Samar, sorana ngalimba pe kasadieun. Nah sabaraha sambetanana Bu sadayana? 2 juta jenis nama kejang. Namun kulantaran geus lami teu mayar janten 10 juta saur Padarju teh. Kumargi telat bayar tos 3 sasi. Kali teh eta anak emak bade dicandak upami teu tiasa mayar dina dinten ieu teh ujang. Ngadenge kitu Raden Samar jadi ngusap dada. Hatena jadi milu perih ku nasib nu kaalaman ku si emak jeung kulawargana. Satuluyna Raden Samar nenangkeun hate si emak jeung anak parawana. Tos atuh ayeuna masing tenang heula we mah. Keun masalah hutang emak ku abdi dibayar nama, cek Raden Samar. Sedangkeun pikeun si emak jeung anakna barang ngadenge omongan kitu teh lir ibarat kagunturan madu ka urugan menyan bodas. Bagja taya babandinganana sumangat hirupna nu tadina kungsi parem kiwari hurung deui. Nah laras eta teh jang telepat sasauran teh jang. Cek si emak ngayakinkeun. Laras mah sok ayeuna masing tenang. Hapunten nya mak swanten abdi rada berat kieu. Kumargi ieu teh nuju peluk nuju pilek. Ari teu madar dongeng seueur anu naroskeun ieu teh mah hapunten nya. Oh mohon jang keun teu sawios-wios. Da sami ieu ge mah oge nuju peluk pilek. Coba ieu teh waos karasa nyeri deui jang. Alhamdulillah atuh jang. Ari rek nulungan emak mah. Ya Allah, nuhun Gusti, nuhun jang. Cek si emak bari tuluy nyuuh. Sementara harita Bos Darju jeung centengna anu ngaran Mat Brewok jadi silih reret. Mat Brewok ngaharewos kadudunganana. Aduh, taekeun deui bos supaya teu bisa mayar. Sababnya eta anak parawan sakitu gelisna bisi ku batur bos. Taekeun hutang taekeun. Menang harewos setan jiga kitu pikeun Bos Darju keur meukeur manehna teh hayang ka budak parawan si emak.
katambah-tambah ayeuna di komporan ku centengna atuh puguh sumangat mesumna beuki ngagedur makan harita keneh Bos Darju tuluy nyerengeh seuri licik. Aling nyingkah montong bepiluun lah budak kamari sore mah kajeba si laing rek sasoro kojor ka dewek. Sentak Mat Brewok mancing ka Raden Samar supaya omonganna kaluar. Tenang Kang, kuring mah moal rek sasoro kojor tapi kuring rek ngajamin hutang si emak keur mayarna. Walon Raden Samar bari entengna keur ngaluarkeun duit 10 gepok 100 ribuan tina balik bajuna satuluyna disodorkeun. Nempok itu Bos Darju jeung Mat Brewok jadi ngahulang sabab teu nyana eta jejaka teh loba duitna satadina mah panyangka marenehna duaan Raden Samar teh rek balik heula ngadon nyokot duit tapi tetela panyangkana misleuk nyalahan. Dasar Bos Darju silentah darat sakitu disuluran duit leuwih tina injeumanna oge tapi dumasar otakna geus kalimpudan ku nafsu syahwat ka budak si emak ku alesanana mahena gancang nembalan. Wayahna 10 juta teh adi kulantaran waktuna geus leuwih sabaraha jam jadi ayeuna mah naik deui jadi 50 juta. Nyamun teu kitu wayahna we anak parawan si emak bakal dibawa ku dewek. Rai beungeut Raden Samar jadi paksiak beureum saking ku ambekna demeh ngadenge omongan manusia jiga kitu. Manehna nguatkeun diri nahan amarah sangkan teu gancang nyeun tindakan. Yeuh sing eling Kang sabab ieu oge geus leuwih ti jenisna. Ulah kitu kajaba anjeun aya maksud sejen. Cek Raden Samar bari mencerong seukeut kana beungeut Bos Darju. Nya kumaha aing we atuh perkara ngaleuwihanna mah. Mana ge ulah rek pipilueun urusan batur lamun teu sanggup mayar nama deuleu jurig. Tembal Bos Darju pika sabeleuna keur ngomongna teh. Sedangkeun Raden Samar manehna jadi kagok asong maka secara gaib manehna ngaluarkeun deui duit tambahna tina balik pakeanana. Kanyataan eta tangtuna nimbulkeun rasa kaheran pikeun Bos Darju jeung si Mat Brewok matana colohok ka Sima. Sok tah ieu duit geus leuwih tinu tadi sok geura tampa. Cek Raden Samar sembung ngageter. Alus euy tetela andi kaloba duitna dumasarkan hal eta wayahna tambahan deui 50 juta jadi kabehna 100 jutaan Kitu cek Bos Darju berarti seuri pating barakatak jeung si Mat Brewok. Dina danget eta Raden Samar jadi beakeun kasabaranna makana nalika eta dua jalma keur sareuri teh ku gerakan kilatna sungut si Bos Darju jeung si Mat Brewok kepret bubut cepet alo aduh duana ngagoak awakna ngabangkieung tapi teu lila Mat Brewok gancang narajang. Urang ngajar jurig minta modal jigana si iya Ceuk si Mat Brewok bari hiuk pereupna nyeleber tepat pisan rek nyacer kana dada Raden Samar. Bubuk krak kadenge sora-sora tulang remuk barang jeung kitu Mat Brewok ngagoak alatan tulang ramona bubuk tenggeulana najankeuna tapi lir ibarat leunggar kana tameng wajah. Waduh tobat aduh ampun aduh halah kitu harita Mat Brewok kokorowokana bari sasampoyongan. Dasar manusia dajal disabaran teh kalah kang ngece sok ka dieu maju duanana urang anggeuskeun sacara kakerasan jeung dewek deuleu mau dibayar duitna ku dewek dibanding sia ku aing. Sentak Raden Samar bakat ku ambek ditangtang kitu pikeun Mat Brewok nu cikeneh ngasaan kumat teasna awak Raden Samar
kawanina jadi lumer ngan hanjakal kamampuhna ngelewihan gengsi wirang ongkoh kudu jadi dunungan lamun kudu gancang kabur mah. Dimasarkan hal eta si Mat Brewok maksakeun diri naraja ngagunakeun bedog kuleungeun kencana. Modar sia kunyuk teterak ku peureup ku bedog sia ya wut kurilap. Bedog si Mat Brewok ku kurilapan ngarah kana beuheung tapi ukur sakicep Raden Samar nyingcat malah kiwari posisina geus aya satukangan si Mat Brewok bari teu anta panah deui plak di pondok si Mat Brewok diketing satarikna atuh alah koloyong. Mat Brewok ngagorowok bari ngoloyong sabot keur nolonjong kitu kalayan teu tatapasini deui hiu deuk cebrot bobokongna dicejek deui ku Raden Samar. Atuh sapada harita si Mat Brewok tuluy nyungkur. Nempo centengna nambru, Bos Darju jadi ambek. Maka di dadangat eta mahena gentak ngagajleng sukuna nyaleber rek najong gado. Kurang ajar. Ya! Wut plak cebet. Aduh. Bos Darju sanasib jeung centengna. Nalika panarajangna gagal lantaran Raden Samar kacida gesitna nyingcat jeung Malik narajang peureupna ngahantem hulu angen Bos Darju. Atuh duanana namru bari humaragung sok kudang sia lamun masih penasaran keneh hayu urang teruskeun sapaehna sentak Raden Samar. Sadar kana kaayaan pikeun Bos Darju jeung Mat Brewok boro-boro hayang neruskeun jogol nu puguh mah duanana tuluy beretok ngabalecir paheula-heula lumpat. Sanggeus aya kana 5 menitna lumpat Bos Darju jeung si Mat Brewok mimiti leuseuh. Napasna ngahegak, jejantungna ngageder ti korona lok-lokan. Tapi barang ngaliuk ari gebeg deh duana jadi ngagebeg sabab sanajan cek rasaan mah lumpat teh asa geus jauh tapi kanyatanana tetela masih keneh di tempat eta. Komo waktu pas di hareupeunana Raden Samar geus ngajega bari nyerenge sapada harita Bos Darju jeung Mat Brewok langsung ngedupruk sujud minta ampun saking kusoakna. Aduh ampun Den, ampun, hampura, ulah di kukumaha kuring, hayang ken hirup Den, aduh ampun. Kitu pokna di barungku ngeleper lilinieun. Dasar manusia setan sia, ilaing duaan. Aing moal mere ampun, kajaba si Ma itu ngahampura ka sia. Dikitukeun ku Raden Samar, Bos Darju jeung Mat Brewok gancang pindah nyuuhna ka hareupeun si Ma. Aduh Ma, ampura Ma kuring Ma, aduh ampura. Moal sakali-kali deui Ma nagih Ma. Wayana ampura, kuring sieun dipayahan Ma. Cek si Bos Darju meuni nyiuman dampal suku si Ma anu pinuh ku kekeungeun. Nyaheung kumaha dihampura tapi ulah rek deui milampah kalakuan kawas tadi. Kuring janji mak, janji swear sumpah mak. Tembal duanana meh bareng satuluna Raden Samar mairan ngilu cumarita. Awas lamun dina hiji mangsa si laing duaan aya datang deui ka si emak bari maksa minta duit jeung anakna. Ulah pajar kumaha mun aing ngirim ilaing ka neraka sia. Moal Den, sumpah moal. Kuring kapok. Aduh, mangga teh teuing. Kuring dilunaskeun hutangna Den. Mangga candak deui we artos mah. Asal badi kukumaha ieu kuring duan Den. Nya, seug omongan si laing duaan dicekal ku aing. Jung,
ayeuna magra indit poma ulah rek datang di ke tempat ieu sia. Mangga den, mangga nuhun. Kitu cek Bos Darju jeung centengna. Satuluyna duanana laju arindit setengah lumpat ninggalkeun Raden Samar. Ngendek sawatara waktu saenggeus kayaana normal deui si emak jeung anak parawana laju nganuhunkeun ka Raden Samar. Hatur nuhun Ujang, emak geus ditulungan. Rek dikumakeun teuing jadina mun seuk teu kaburu manten hidup datang ka dieu Ujang. Cek si emak disambung ku anak nangil Cumarita. Mohon Kang, hatur nuhun pisan. Lena akang tos kersa nulungan abdi. Nepangkeun abdi dea Kang. Ieu pun biang wastana Sumira. Pun emak. Sanes pun biang pun emak Kang. Cek eta awan oja semu cari nakdak bari tungkul hareupeun Raden Samar. Nya sami wanohkeun abdi Samar. Sami-sami neng dea sok ayeuna masing jongjon. Insyaallah jalma nu tadi mah moal wantuneun ka darieu deui. Mangga ieu tah artos narawatan kangge kapareogian salira duaan mah. Walon Raden Samar bari mikeun duit 50 juta nu tadi rek dipake mayar hutang kalentah darat. Nuhun Ujang, nuhun. Ditampi ku emak. Mung hapunten mama moal tiasa mulang tarima. Kulantaran kayana oge sakieu buktosna. Cicing oge digubug reot Ujang. Ngingemutan kadinya mah abdi mah teu ngaharepkeun naon, sok tah rawatan artos mah mangpaatkeun kangge kaperogian emas sadidinten. Dikitukeun ku Raden Samar, Mas Sumirah muwuh kagagas alatan saumur hirup oge karek manggihan jalma bager kawas kitu. Sakali deui nuhun Ujang, nuhun. Mudah-mudahan kasayan si Ujang diwales ku Gusti kalawan walesan anu manglipat-lipat Ujang. Amin amin. Hatur nuhun pidoana mah. Mung hapunten nya abdi moal tiasa lami-lami aya di dieu. Kumargi ieu teh aya keneh bujengeun mah. Nya bade teras ka mana kitu Ujang? Ngaleut we heula atuh Ujang. Mohon Kang, ngaleut heula atuh Kang. Cek neng dia ngilu mairan jiga nu hanjakal lumeh Raden Samar geus rek amitan. Ieu teh bade teras ka Bandung neng. Kota Bandung. Nah ada ieu oge di kota Bandung. Mung posisina ieu mah di sisina Kang, sisi kota. Di palih manana kitu Kang Bandungna Kang? Raden Samar jadi bingung nalika ditanya kitu ku Neng Dea. Sabab sakanya hodirina ngan ukur kota Bandung bari teu nyaho ngaranna kaditu bari teu nyaho ngaran kaditu kadieuna mah. Di mananya? Akang oge bingung duh. Pokona mah di kota Bandung we, saketerang akang maneng. Kade atuh Kang bilih nyasa ke malah barabe. Ari teu kaabotan apa upami teu kaabotan mah ku abdi atuh dianteur wios teu Kang. Teu kedah neng, hatur nuhun. Da akang oge emut keneh ari tempat nama mung teu terang nami daerahna wungkul. Ceuk Raden Samar sabab bakal ribet urusanana mun nepi ka dianteur ku Neng Dea. Oh, gitu nya syukur atuh Kang ari teu hilap mah tempatna. Walau Neng Dea. Satuluyna sanggeus amitan ka Mas Sumirah jeung Neng Dea. Raden Samar tuluy indit ngagedig leumpang mapai jalan gang leutik ninggalkeun pakampungan kumuh di sisi kota Bandung. Cukup lila Raden Samar leumpangna. Tapi nalika anjog ka tempat anu sepi, jirimna tuluy ngaleungit.
lumampahna diteruskeun di awang-awang ngebelesat semurusuh muru ka imah Neng Mita. Para wargi sadayana cag urang tinggalkeun kayaan Raden Samar anu keur nuju ka bumina Neng Mita. Ayeuna caturkeun di tempat sejen. 2 poe geus ampir liwat, tapi anu ditungguana teu daek jol datang. Atuh puguh pikeun Neng Mita kacida dedeupeunana. Malahan dina hatena jadi timbul rasa kaduhung dumeh dirina teu milu marangan Raden Samar. Kaayaana Neng Mita jadi hulang jentul bari teu karasa tina juru panonna ngeclak Cimata. Kang, natras ka mana atuh salira akang teh? Boa-boa akang mah moal ka dieu deui. Aduh, kudu ka mana atuh abdi nyusulna ari kieu Kang? Kitu gerentesna hate Neng Mita, dirina jadi ngarasa sedih. Dina pada eta sora bel dihareup kadenge disada. Ting nong, ting nong. Atuh puguh we Neng Mita jadi ngorejat bari tuluy muru kana panto hareup da panyangkana eta teh pasti Raden Samar. Tapi barang geus nepi ka hareup hatena ngarasa kuciwa. Sabab dihareup kasampak teh eta mah satpamna anu nganterkeun barang di tukang paket. Hih, dasar apes. Sugan teh Kang Samar. Duh, kamana atunya Kang Samar teh? Da meuni lami-lami teuing. Kitu kukurtusan Neng Mita semubaeun. Tepati lila Ting nong, ting nong. bel panto hareup disada deui padahal manehna karek pisan geek diuk. Aduh, saha deui atuh? Buah-buah tukang paket deui. Bi, tuh aya tamu di payun. Coba ilikan heula Bi. Cek Neng Mita bari ngagerwan si bibi pembantuna sabab manehna jadi ngarasa hoream da sok bisi kuciwa deui. Si bibi gancang ngilikan ka hareup. Tetela bener pisan nu datang teh satpamna deui wae nganterkeun paket. Paket keur saha ieu Mang? Tanya si bibi. Oh, kangge Neng Mita Bi. Kangge saha deui atuh Neng Mita sok unjak anjuk jeung bola-boli paket mah. Tembal si satpam bari mikeun dus leutik. Oh nya, beu atuh urang pasikeun. Tanpa loba catur deui. Si bibi tuluy mikeun eta paket ka Neng Mita. Mangga Neng, ieu paketna Neng. Neng Mita jadi ngarenghap semu kesel. Alatan paket deui anu jol teh. Ah, mangga we kanggo bibi. Alim abdi mah Bi. Bilih aya deui nying diwartosan abdi mah nya. Pusing tuh dah, geus teu butuh paket lah Bi. Dasar anak jelema beunghar. Sok kitu pangadatna. Akhirna bakatku kesal paket teh dibikeun ka pembantuna. Sedangkeun manehna mah tuluy ngoloyong rek ka kamarna. Tapi karek oge ngoloyong, Ting nong, ting nong. pikeun katilu kalina bel dihareup teh disada deui. Waktu Neng Mita karek oge sup kamar pisan. Tah, geus aya deui tukang paket. Pusing kalau oge ngarengeun oge teh. Cek Neng Mita bari ngabebeutkeun maneh kana kasur. Sabot keur kitu, panto kamarna diketrokan ku pembantuna. Neng, punten sagedap Neng. Itu si Bapak Satpam, aya prayogi saurna teh Neng. Cek si bibi ngagarawan Neng Mita. Aya naon kitu Bi? Tos we atuh ku bibi ka ditu Bi sampeurkeun. Abdi nuju haroream Bi. Oh, itu saurna aya paket di Cep Indra Neng. Gebeg. Neng Mita jadi ngagebeg. Beungeurna ngadadak tegang. Paket naon cenah Bi? Alim ah.
abdi mah alim narimana komoti si Indra mah manggawe kangge bibi ah. Ih nu mawi neng pas satpamna teu masihkeun bibi anu nampina mah neng. Ngadenge kitu Neng Mita jadi keheuleun. Mangkana najan bari jeung ambek Neng Mita gancang keluar ti kamarna. Kalayan teu talangke deui tuluy ka hareup mukakeun panto hareup. Setengah dibedol panto teh harita muka. Satadina mah kitu teh rek langsung nyarekan satpam. Tapi nalika brai panto buka, ana breh teh si horeng nu ngajanteng dina teras teh. Ayeuna mah lain satpamna, tapi jalma nu salila ieu ditungguanana nyaeta Raden Samar. Tapi nalika keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng ATE official. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.